Radio Mara di Bandung, Anda dikabarkan oleh saya Kang Ibing. Dan bagaimana kabarnya? Saya mendengar berita tadi bahwa di jalan di dekat di Tegalega katanya ada kebakaran. Nah, ini mengingatkan kita harus di dekat rumahnya si Amu kalau tidak salah. Ada kebakaran, tapi mudah-mudahan bisa diatasi dengan segera. Ya. Dan ini dalam kebakaran ini ya harus dipadamkan. Jangan sampai ada orang yang ikut-ikutan memancing di air keruh. Artinya waktu sedang kebakaran mulum jago. Naonan dari sia nyawa batul kahuruan. Ini yang tidak baik barangkali ya. Makanya ini katanya musim kemarau harus lebih hati-hati. Jaga kebakaran. Kalau Anda mau pergunakan api itu harus siap-siap untuk mengantisipasinya. Jadi kalau mau merokok, siapkan dulu sebelum merokok 2 ember cai mah harapun sungut. Jadi begitu kahuruan orang tinggal dalam sungut karena itu. Jadi begitu. Jagalah anak-anak terutama jangan harus dijauhkan dari api ya. Anak-anak dijauhkan dari api. Kalau ibu misalnya membakar obat nyamuk, pergunakanlah korek api yang mudah dipadamkan. Jangan sekali-kali membakar obat nyamuk dengan obor olimpiade. Ini sia tegelo kabina-bina cenah. Itu yang jangan ya. Hati-hati ini musim kemarau. Nanti banyak kehuruan itu, kebakaran ya. Makanya hati-hati, rumah juga apik-apik sebelum bepergian keluar kota atau keluar kamu rapat, mau ke rapat RT kemana. Lihat dulu kompor. Tapi kompor yang dilihat yang di rumah kita sendiri ya. Jangan melihat kompor ke rumah orang lain. Ayo ngeliling sa RT di duluan kompor narik naon sih teh bangsat. Jangan ya. Jadi yang kita-kita aja. Hati-hati. Karena musim kemarau ini musim yang ditunggu-tunggu. Halo. Paruman kurang Nah, jadi begitu. Hati-hati karena biar bagaimanapun musim kemarau ini banyak mengundang tamu ya. Kalau hajat. Halo. 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 Yuk. Dengan siapa ini? Ada deh. Oh, dengan ada deh. Di mana rumahnya nih, Ai? Aduh, ya, Ai. Ya, itu seraun atuh, ada deh mah. Dari Sari Petojo. Oh, Sari Petojo, iya, tahu. Ingat enggak? Ingat, iya. Benar. Kang Iming. Bulan. Lagi ngapain? Neng terus ngarosan dicekek tacan. Terusnya, aing nuju siaran lagi ngapain? Ya kan. Oke deh, jangan marah tuh. Enggak marah, enggak. Kita pengen kalau yang lucu-lucu perempuan gini pengen motret ku Mariam bener. Oh, gitu? Iya. Kang Iming. Kulan. Boleh minta lagu enggak? Cok ulan, mah deuli atuh lagu sorangan we. Mentaan wae geuleuh aing mah. Ini siapa namanya? Dari Dila. Dila. Ya. Oh, iya. Dila. Iming. Heeh. Gimana dombanya? Nah, Dila atuh aing mah sok rupa-rupa jenanya domba we. Kang Iming tuh jangan marah. Enggak marah saya mah. Apa tuh? Ya senang aja lagi siaran ditelepon oleh domba tuh seneng. Oh, gitu Kang Iming? Ya. Kang Iming? Naon atuh Kang Ibing budak teh. Mau dikirimin martabak? Sok wae lah ka dieu. Berapa dus? Lah. Si loba we. Kang Ibing? Yo. Kang Omnya kemana? Maot. Oh ya? Meninggal kan Om minggu Ay, Kang Ibing ira maot na. Buka tah. Ante Kang Ibing boleh minta lagu nggak? Boleh. Apa aja ketang? Ya, iyalah. Untuk Dila ya. Ya, nah terima kasih untuk Dila. Halo. Halo. Wilujeng Wongi. Wilujeng mi cik atuh euy lalaki. Sareng Juragan Ibing. Mun. Iya sareng saya. Sareng Pak Cecep. Oh, Pak Cecep kabogona Ani Ciroyomnya. Mohon. Oh. Mun Ani. Pak Kang Tatang. Mun. Bulan. Janong Kang Tatang. Mang Tatang Seep. Cep. Mun. Kamana dikamanakeun? Bapak salam ti Ani. Mangga nuhun. Ani Ciroyom. Ani nonton kan teh poho deui teh. Karmila. Oh gitu. Ani Karmila. Ka bapak dan naroskeunana di Ciroyom. Itu host tanya. Keun cenah pas saya bapak lah. Kenapa saya? Kagok. Mohon. Nah, onjol muhun bapak subuh. Ya, untuk bapak sama pendengarkan ya.
Nuhun. Mangga sami-sami. Nuhun, mangga. Kayak bisi poho ya Ibu Lola cenah ya duh cek budak urang ya. Sok ngiriman lauk tapi emang geus henteu geus lila euy. Padahal tah yang lauk leutik urang teh digoreng geus segede-gede curug teh geuning burayaknya. Heug digoreng tah itu baru namanya Ibu Lola. Lah, Punten. ulah naon dijual punten sareng saya. Abdi sareng ade. Ade mana? Bojong soang. Di Bojongsoang aya jalmian kitu. Teu aya mung aya soang bungkus. Ya sareng Kang Ibing. Sumuhun. Tuh iraha tuh tiasa tepangnya. Mohon diraha tuh bade lah. Mohon tepang di mananya. Di mana we kumaha Ibu Ade abdi mah jamina bebas dah. Asa ninggal Kang Ibing dina caket galengannya. Oh, mohon. Oh, Ibu Ade nu disusukannya. Mohon tah abdi mah dilebet cai kemarin. Oh, mohon. Mohon Mhm. kumaha doma damang. Saya me. Oh, salamet ka doma. Mangga. Kompor mah tos dipareuman gitu. Sumuhun langkung saya pareuman mohon saya. Wilujeng we. Mangga. Mohon. Ibu-ibu aya kieu lain hees. Ngadon teleponan ka radio. Ai mana ya gawe? Cik atuh euy. Halo. 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 Ya. Sama Kang Serip. Tah, ieu si Mary yakin aing mah. Mary ya? Sama Kang Serip ini. Iya sareng-sareng Mary sanes. Ya. Adi mah apa? Saya tidak butuh obat walaupun sakit ya dari Kang Serip. Saya mah tidak butuh apa-apa, butuh hakaneun. Aduh, Mary ampun orang euy, kumaha cager gelis. Kang, Euy. ya kan atas damang nih capek Bang. Hon lah damang atuh da disepitan teh dalami atuh. Kabarnya nepi karunyaeun. Ayeuna mah alhamdulillah sehat ye. Kan pelebah sehat, petuangeunana deui aing mah lah. Geuning. Mending agak sehat tapi teh tuangeun ya. Nya. Daripada Ieu nuju ngadangukeun gelis. hah? Nuju ngadangukeun. Terus? Mohon. Duh, Mary euy. Terus itu Setia pisan yang ngadangukeun radio Marana. itu kasaha deui ya teh. Mohon atuh, Mary teh atuh. Abdi resep ningali Mary hayam entok soang resep. Nah, ini sari singgoy tong telepon belieur euy. Untuk saya barudak nama tong darengekeun teh tadi teh kurang lagi kirim lagu teh si Ani terus saha deui nya si Yeti terus saha deui paraho deui euy. Jadi dari ieu makhluk-makhluk damas nu teu pararayu tah. Si Heri Wijaya di dieu tah. Si Nanang Ciparai terus si Kampung teh di dieu. Tah si Asep di dieu tah, si Wida tah, si Beungeut Cirik tah di dieu. Pendengar. Halo? Aing mah. Itu namanya Ibing? Mohon di saya. Bunga damang? Ya pasti damang ada gering ngomong siaran atuh. Oh, nih damang aja. Mangga sareng saya. Gusti. Loba zaman weur obat nyamuk teh ya kieu. Saya membaca setiap rumah itu ada feng shui. Tahu kan feng shui? Eta lah dagang tadi hareupeun iman yang feng shui. Untuk rumah ini banyak monyet tadi trompet upacara di bawah radio. Nah, hati-hati, feng shui itu adalah tata menyusun rumah ya. Itu menurut kepercayaan orang-orang Cina, orang-orang dulu itu feng shui itu berpengaruh rumah. Misalnya apa pintu di sebelah mana, pantau di sebelah mana, jendela di mana, tanaman-tanaman apa yang bisa mempengaruhi rumah itu memang mempengaruhi. Pan cekolat baheula geuningan, entong melak kembang serangenge bunga matahari dihareup, bisi panas pipaseaeun. Itu mula-mulanya tidak percaya, tapi coba aja cobaan. Babaturan saya melak bunga serangenge 600 tangkal tah hareupeun imahna. Dapat saya aja pamajikanna. Lain bohong. Cek pamajikanna teu kadeuleu atuh euy imah. Tah mata kudu hati-hati. Janganlah harus itu. Nah, sekarang ada feng shui tertentu ini. Ruang masuk jika ruang masuk punya banyak pintu dan dibiarkan selalu tertutup, bisa menciptakan timbunan energi yin di ruang masuk dan menyebabkan kemacetan. Tuh. Jadi kalau selalu tertutup bisa menyebabkan kemacetan. Itu kudu feng shui atuh urang nyaho eta mah. Ayeuna tuh nya heueuh macet. Biarkan pintu-pintu terbuka agar energi kehidupan dapat masuk melewati lorong pintu. Nah, ini perbaik. Biarkan pintu teu mararuka supaya energi kehidupan masuk. Bangsat ge arasup we deh. Ieu mah ngacapruk euy. Kemudian naon di sini? Kamar tidur jangan letak. Aduh, paling mah. Halo? Halo?
Halo. Masih mau telepon bener dah dia tuh. Geus payan lah. Siap. Mawat, guys. Nah, ini feng shui rumah ya. Ini bagi yang belum tahu nih. Jangan meletakkan tempat tidur dengan kepala di bawah jendela. Apa sebabnya? Pertama yang jelas bisa tidak gor. Kemudian pada saat tidur terlalu banyak energi yin dari bulan akan mengalir masuk dan mengacaukan keseimbangan. Doh, lamun cang bulan terus aku ya. Ai poek naon. Tempat tidur yang diletakkan menempel ke dinding merupakan yang terbaik karena memberikan dukungan. Jika meja kerja Anda berada di kamar tidur utama, keluarkan saja. Anda bisa mendatangkan terlalu banyak kerja ke dalam hubungan Anda. Ya ini mah tergantung rumahnya. Rumah nangan sakamar mah adalah meja kompor di darinya. Ngabejaannya orang merek energi rek henteu. Kata merek feng shui rek naon. Lain teh hayang nurutkeun feng shui aya eueuh deui. Budak kompor di dinya heesna kabeh. Geus teu pararugu. Kompor aing, ruangan aing, nah makanya kudu nurut ka feng shui. Mun maraban teh ku feng shui. Sering kamar tidur anak nih, sering tempat tidur dan meja diletakkan bersama. Tempat tidur dan meja diletakkan bersama dan ini buruk menurut feng shui. Kumaha teh maksudna tempat tidur dan meja diletakkan bersama. Nya heueuh atuh ai meja diteunna tempat es mah. Masing kumaha feng shui ge. Aduh Gusti. Ciptakan area yang berbeda di dalam kamar tidur untuk membedakan ruang untuk istirahat dan ruang untuk belajar. Misalnya dengan menempatkan karpet pada lantai di depan tempat tidur sebagai pemisah dengan tempat belajar. Benda-benda bergerak seperti pancuran, ikan dalam akuarium, kincir angin dan gantungan yang bergerak dapat merangsang kemakmuran. Kalau ingin makmur, tempatkan di ruangan itu benda-benda bergerak seperti anjing edan, itu juga bergerak. Bisa menetapkan kemakmuran dan juga urangna moal tenang hirup. Nah, ieu mah ka mana wae. Air. Dalam feng shui, air melambangkan aliran energi kehidupan dan peluang. Pancuran, kolam batu, kolam semua merangsang kemakmuran. Nya kumaha cairna? Ai cair rujit mah. Cair rujit geuningannya. Ini jeung runtah jeung naon kana cair eta geus boro-boro feng shui. Aing mah euy. Mandeu ya tuh itu ruang bermain, cahaya. Sebuah rumah akan punya energi yang buruk jika tidak mendapatkan kecukupan cahaya. Matak imah nu eueuh janela eueuh pantoan geus lah buruk tangga bejaan we. Berarti saya mah kudu da tina kenteng. Sedikit jendela atau terlalu banyak pohon di sekitarnya. Solusinya adalah buat jendela yang lebih besar dan hilangkan beberapa pohon agar energi bisa masuk ke dalam rumah. Bener. Tetangkalan teh ulah loba teuing euy. Matak ulah we di ruang tamu, urang teh malak tangka cau. Rujit ka urangna deui. Kaji rujit jeung kadua hileud. Yang paling bagus mah sebetulnya di ruang tamu itu pintu terbuka menuju ke ruang tamu, sebelah kiri sedikit begitu masuk kursi, sebelah kanan kanang domba. Jadi saya mah mau betah, mau lila nu nagih ge. Barang. Halo? Atang ya. Bulan? Atang. Saya we. Itu ngeramal teh kumaha teh? Bulan? Sapekan dari ibu mah. Nuhun, ya di mana Pak ya? Atang. Sumun di mana datang teh seueur ada can abdi ge copet nu tiluan aya. Atang. Nuhun. Di luar Batang. Itu ibing mah rapekan pisan teh dicabak teh. Nuhun. Ramal dinya. Nuhun. Gitu. Kumaha mun RSS di mana teh? Bulan? RSS rumahna. Atuh saya eta ge. Ngan nempat-nempatkeun aya wungkul, pan tiasa wae di rumah RSSG. Rumah santai kesonoannya. Sumun eta rumah santai sesonoan RSS mun eta. Mun hiasanna we panginten dietakeun lah. Cab dina meja tamu teh saledri. Teu kira-kira duh Gusti. Mun budak mau rokok ke Cirebon gitu nya. Nya. Akuarium teh jerona teh keuyeuk pe hiji. Atur nuhun Patang. Tunun saya teh pusing aing mah. Lain atur nuhun pusing aing teh. Ibing, Bulan? sama?
Saya Dari kemari kamu kunaon teh siaran minggu kemari? ente Kunaon? kunaon we atuh nah ada seueur. Da sono atuh. Sok atuh sana mah ka dieu. Sareng saya teh. Cek abdi Neni. Oh, Neni istrina Jeje. Apa sanes dot. Ini itu teguhan. Naon? Naon cing ari siang di payunnya. Ari Ieu ti pagar sih? sanes Ah nya. di Gunung Halu. Ah, sumpahnya di pagar sih. Tuh, ceri. Lepat pisan. Naon cik? Sok ari siang di payunnya. Tengah di sonten misalnya di tengah bumi. Wengi di para naon eta? Siang di payun. Naon? Ai sonten Di tengah bumi. tengah bumi ai wengi di para. Para mohon. Naon atuh ni bingung kieu? Naon we? Kompor. Is naha? Kompor abdi rek disimpen di mana we oke. Da abi nu neuleuh geuleuh. Kompor abi di mana wae nuneun? An abi geuleuh neuleuh. Ya karena datang katingali ku ibu mah ku abdi kan. Atuh nama ke laporan sia ka abdi. Da di mah tayangnya kompor maneh. Ya ada kukuring ieu na oke kieu. Hakan kompor maneh, make laporan make jeung isuk-isuk di dieu, beurang di dieu. Nah make ka urang. Ari kalana kita Nah urang teh maksud kompor. Kang datang. Kang ibing tos lieur beranya. Kamang beranda namanya. Lieur sirah-sirah. Nah, maneh make lieur. Ayo, sing api karena domba teh tong seuting jam. Doma abi. Arek apik rek teu domba abi, nah api piloting maneh. Mun kitu domba urang rek kompor maneh. Kompor abdi ya. Alah Gusti. Nyungkeun lagu we. Mangga. Lagu naon? Ngalelep maneh. Aduh, urang mah geus rupa-rupa wae. Ebing, Kulan. nyangkeun ieu maneh hoyong kita ngadangu. Naon? Tutup ebing, Naon? nyangkeun kawih. Nyungkeun kawin. Kamana wae? Kawih. Kawin? Kawih. Bari naon kawin ah? Nyangkeun lagu ka ebing just for you. Just for you. Ya ge jas hujan bae. Waya kieu boro-boro just for you, bade jas hujan. Dan nulieur abdi. Nah. Kalau ada nyangkeun jas hujan. Naon atuh make jeung lieur, ulah seueur ting tuang kolecer cek abdi ge. Ebingnya meneh. Ieu sareng sangai teh Ani Ciroyom ye. Apa nih ngarangan? Google ke Ani Ciroyom. Atau nu Yati Sri Mai teh. Pasti kabogohna teh Ani Ciroyom teh. Wan, geuning terang. Nya terang dan namanya kok ka ebing nu batur. Duh, alah. Nya ka ebingnya da bager ih. Cek saha abdi bager. Kamu rek lima anu ngagoler. Nah, nyambung. Halo, Halo, sareng saya. sarang Adi. Bulan? Sarang Adi, Adi mana ya? Adi Ciroyom. mana? Di mana ya, Pak? Di ujung kerung. Ujung Kerung. Oh, caket Neneng Pidri. Ingenya lah ujung Kerung caket Neneng Pidri. Halo, nuju naon eta kana nuju ngadangkeun? Nuju nyante atuh ngupingkeun. Oh, nuju ngepikeun. Di mana, Pak? Di ujung berung. Cuma di bumi, di mana? Di kantor, di toko. Di Ujung Berung di muni somong gaduh ujung Berung teh. yang ini tatarucingan Sok. soknya. Hmm. Di Adan menang teu Pantomolongo. Wan, Di Adan menang teu Pantomolongo. kenging. Nya teu kengeng mah nya Pantomolongo gitu. Nah, kenging. Gak boleh atuh ah. Kenging. Kenging. Geng teu. Nya kenging asal sorangan. Tong jang batur. Oh, sesaha sorangan deui. Di leuweung. Ayeuna itu di mana? Di Ujung berung. Ujung Berung. Atuh saroe jeung kieu, cing anak ka ibing pangekeun. Sok. Meunang nakol bedug ku budak teu. Budak nu mana? Cing meunang teu nakol bedug ku budak. Henteu. Nah, mah kitu meunang. Da nyerieun budakna. Meunang budak nu nakol bedug ai maneh. Budak lieur. Budak nakol bedug. Nah, mah kelieu da meunang nakol. Aya kitu peraturanna budak dilarang nakol bedug. Alah. Sanes naon teu meunang sia teh kolotna bisi amek. Da nakol bedug mah kudu ku panakol. Ya hayang nyungkeun lagu kengeng teu. Henteu. Kenging wae sok nyunkeun lagu nyunkeun lah. Halo?
si Koko di Pareuman. Karunya jelema gede harapan mental aku jauh di Pareuman. Si Koko mah adalah halo. Bing. Ulan. Saya teh ka Peng Shui. Peng Shui. Hah? Ah tuh. Nah, si Peng Shui nang kitu bogaeun imah. Bing. Euy. Eta kana ucikan nu darbal Blitar. Naon kumaha? Kana ucikan nu darbal Blitar nu reuneuh teh. Ayeuna saya rek mere deui. Nya sok. Tatarucingan sok. Nya kumaha? Naon nu buluan jeung reuneuh. Beurit naon nu buluan ke reuneuh. Nya beurit reuneuh we ka Banyur. Lain. Naon? Beurit cendana geus budayut jaba botak. Ieu mah jelema teh ka mana wae atuh. Anu tatarucingan mah kemarin alus sabulan kamari teh euy. Sato naon cenah anu cicingna lempeng, ngagolerna lempeng. Anas di pikiran kurang celengkeung teh euy ora yang akan lingis. Tah eta jelema rada bener. Ingan cik urang teh ora yang akan lingis. Halo, rupa-rupa wae. Halo Jeje, kumaha euy? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh punten pisan ngarewong kayak. Alah, punten pisan teu naon. Bade ka dapur saketat. Bade ka dapur. Mohon. Bade naon? Bade teruskeun ya. Sumun aya naon? Ieu bade naroskeun ieu anu bebas pulsa. Nuhun. Mohon kami di Tasik kita yang bebas pulsa sebarang kanggo info mara. Oh, mangga make sakadap atuh. Ke sakadap. Di Tasik hoyong bebas tugas. Naon bebas pulsa lain bebas tugas. Halo? Halo? Oh. Halo? Oh, Mang Bing. Nuhun. Ya, aya tercingan ye. Naon? Ngeunah teu ngeunah. Naon? Nah, Persamaanana ngeunah jeung teu ngeunah. kumaha persamaan jeung teu ngeunah kumaha tuh? Nya eta tercinganna. Nya sarua mengandung kata ngeunah meureun. Henteu. Naon atuh? Perintih. Heh, Perintih. berintih kumaha? Nya merintih. Ngeunah merintih teu ngeunah perintih. Terus ngarosan di baledog. Ya, nuhun Mang Iwi. Sami-sami. Gusti rumah suci nepi ka maksakeun teh tarucingan. Teu belu ge ku hayang-hayangna tarucingan bedana ngeunah jeung teu ngeunah merintih. Nah, dari sia ka mana wae. Cep tos lami dah cucunguk. Halo. Halo, Yuk. Mang Ibing. Ya. Gaduh artas 2 miliar tapi susah wae kunaon ting. Gaduh artos 2 miliar tapi susah wae. Sangsara wae, Sangsara wae. Gue artos namanya meureun teu aya di imah. teu aya kunaon, Duka kunaon atuh? teu bisa hitut, Bulan. teu bisa hitut. Ah, Kang Ibing mah paduli boga duit 2 miliar mah teu hitut ge. Kajian teuing melendung. Ah. Nah, ompek 2 miliar mah nah atuh. Da teu masalah. Cik atuh benyit mesin bobo karunya. Aing syukur rupa-rupa wae. Duh. Urang teh kamari teh tarucingan panggampang-gampangna kapangi tapi hayang tereh urang mah. Halo. Halo. Sok pangjawabkeun buru. Halo Elisung. Halo. Halo Elisung. Ieu sareng saya. Ieu sareng Dewi Di mana? di Raja Mantri. Sumuhun aya naon gelis? Bade ieu masihan tatarucingan. Naon cok tarucinganna? Mang Ibing pami ngagale kasur keur naon? Ngagaleuh kasur keur hudang, saya teh mah bener yakin. Da keur sare moal bisa meuli kasur moal. Babari urang mah. Keur hudang meuli kasur mah. Tah ayeuna tatarucingan Kang Ibing buru, tah geus ganti baheula geus nyahoun. Hulu kereta api mun dijieun silet jadi sabariji sileteun buru. Sok. Hulu kereta api lamun dijieun silet jadi sabariji sileteun. Duka teh terang. Hiji jadi hiji sileteun. Keur ngurut gunung siletna. Jadi hiji sileteun nah, apaan siletna keur ngurut gunung. Aduh. Rupa-rupa wae Ani aing mah lah. Untuk Ani salam cenah ya di Halo, iya sarang Kang Ibing? di Widah, hah? Hah? Dia sareng saya. Sarang Nina? Ningna. Iya. Kang Ibing mana laguna itu kita tadi Nya bade ayeuna. Oh, bade. Bade. Enggak diputar ya? Iya. Nah, maneh teh make juga enggak. Aduh, juga urang teh kacopet tadi dipariksa. Nah, baiklah kita sebuah lagu nih saya kirimkan buat Ibu Lola yang suka biasanya ngirim untuk Mary di Margahayu Raya, untuk Ibu Lola, gurunya Anu
Terus siapa lagi tadi teh itu barudak Damas di mana wae cing barale atuh latihan teh kuya. Maraneh mah latihan yang jam 3 pucungmu jam 7. Masih mun palinter da sia teh garoreng main teh atuh. Geuleuh aing mah prek-prekan cek urang. Kesel teh maneh. Ya, sebuah lagu yang manis buat Anda. Tilil Dok Celentong oleh Acil Sumargono dari Bimbo Group. Lagunya cukup menyenangkan, mengingatkan kita pada seseorang yang bernama Tugirin. Kapan wae ngomong teh asal calangap, jauh Tugirin we. Untuk Neneng Pidri di ujung Berung, selamat mendengarkan untuk Akila Group tersayang. Untuk Ani Damas, Anda mendapat kiriman dari Nanang dengan ucapan aku cinta padamu. Nanang ternyata menyimpan rasa baru sekarang terbuka ya. Karena itu untuk Ani Kang Nanang mencintaimu. Kapan katanya kita bisa jalan-jalan Ani? Untuk Ani tersayang dari Kang Nanang, salam manis, aku cinta padamu katanya. Untuk JJ, salam manis dari semua saja. Untuk Iwan Nog. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damang Kang Ibing. Sarang saya. Sarang Deni ya biasa Jati Handap ya. Jati Handap. Mau Cik den pamilarian kendoma idinya anu gageng teu. Bade nyaan. Yang kayak orang pilarian lain salonya. Nya sok. Anu gede tanukna tapi tong mahal teuing gitu. Yang kayak ke mana ya masih anterangna? Ka rumah we atuh. Oh, da. Teu uning kalarasan ya nomor teleponnya teh anterang. Nyang kewe ka dieu. Iya. Iya pun anak di aduh kayak enggak iya cenah. Mangga. Telepon anu we. Sae teu naon kumaha bapak eta mah. Eta Kang Ibing. Halo? Halo. Iya cenah eta tarucingan ya cenah. Naon? Tukang naon sok jejengkean. Tukang naon sok jejengkean. Aduh aing mah bingung deui we ieu. Naon kitu cing? Nya naon we lah atuh. Nya bingung atuh tukang naon sok jejengkean mah tuh. Kada pasian informasi ieu domana. Tukang naon sok jejengkean cenah euy atuh. Lah, Tukang naon? tukang mereka cugak gitu lain. Hah? Alah, tepat atuh. Naon atuh? Tukang teuing. Oh tukang teuing. Oh bener tukang teuing bejengkean. Antara kalangan batur. Tukang teuing mun hareup teuing mah moal nya. Tukang Ibing. Atur nuhun kitu nya. Mangga sami-sami. Oh. Waalaikumsalam. Tuh. Ya, Radio Mara di Bandung dan sekali lagi salam untuk Ani tersayang dari Kang Nanang. Kapan kita di tempat latihan jangan terlalu banyak orang dong kalau mau ngomong. Halo. Yuk. Bulan. Ya, kasadang serang deui. Kasadang serang saya teh. Kurang sedang serang. Saya mengalit ge sontana tuh. Aduh kumaha. Atau ini telepon udah dibunyi batur jadi sieun gandeng ditutup-tutup mun ieu teh. Tanya. Sieun nya. Serang saya teh. Kurang sedang serang. Oh mohon. Aing mah tara lila mun nyebutkeun kajeun. Iraha kasadang serang deui. Moal we. Hah? Moal kasadang serang. Naon? Moal teu terang jenenganna. Gitu sakitu nu ieu nu ngajak. Alah ieu dina koran naon euy. 5 TKW diperkosa di Sarawak. Walah. Nah tuh jig ke Sarawak dek naon atuh? Ngiwi. Stikulan. Ono di kitu. Naon atuh ibu itu? Nincak naon nu pangnyeri-nyerina? Nincak naon nu pangnyeri-nyerina? Nincak beling. Antuh nincak ti kotok. Harna aku naon, Bu? Sok nincak ti kotok pajejengkean. Sanes atuh kitu mah nincak naon nu pangnyeri-nyerina mah. Tah enak kadaharan abdi sok tatarucingan abdi yeuh. Kadaharan naon nu dihuapkeun langsung ngegel. Sok. Kadaharan naon? Anu dihuapkeun langsung ngegel. Naon atuh sangu meureun? Sanes leupeut di jerona anjing edan. Kadaharan naon nu dihuapkeun langsung ngegel. Leupeut di jerona anjing edan. Nah teu kira-kira tah. Tatarucingan teh ini kabina-bina teuing. Kang Ibing. Ibu ieu sedang serang mun lami-lami teuing ibu teh. Kang Ibing. Naon ibu teh? Kang Ibing. Sok ngaku naon? Hah? Nyangkeun lagu. Sok lagu ieu. Noninang tos lagu. Kang Ibing iraha jeung Kang Aum eta jadi wali kota. Duka-duka aum tos maot. Ulah dising-sing atos notos daya mah. Hah? Urang mah urang we ngotos saya mah meuing ngadaroakeun ku urang sing ditampi.
Sing ditampi naonan teh bugu. Nah, Itu ya mangga. Wilujeng wengi. Mangga wilujeng wengi. Keun teh di wilujengkeun ge wengi mah jalan. Halo. Halo, Yuk. Ibing, keur newen. Ya si Ainun ya beda. Mana teh ngirim lauk deui sia ka urang. Aduh, di telepon teh meni hararese jelema gede mah susah aing mah. Geuleuh eueuh wae Di telepon ka nomor ieu teh nyambung, diputer ke nomor ieu teh nyambung. gandeng, ditelepon kana HP gawe teh ngan dipaehan dari HP teh kunaon eta? Lain di paehan urang mah. Sok Korea mayar. Ibing, Euy, arek ka Cirebon deui da. iraha Urang darah si lain kode yuk. nya hayu lah. Ingat si Kang Ucupnya. Tong inget-inget monyet ah. Sok naon. Lain, akang mah moal, cenah ieu moal ada. Belawak teh beak 2 piring. Si eta mah da mun diantep mah daunna ge diremus. Ucup teh atuh kamari ke kapange di mana keur nganyang teh di tukang di pipir. Kira. Asa di mana di tempat teh keur nah kanan reungit teh. Newakan remetuk dina sakaleng mantega eta laleur ku sorangan. Itu di mana di bumi? Di bumi. Kaiming. Kayang teh meunana pon heug di jalan ngara bisa barang beuli. Bongan basa minggu iraha geus di jalan teu siaran keuheuh. Nah, atuh rek naon siaran. Siaran mah tuh jelema-jelema nu teu mampu. Arek Anu butuh duit taleutik siaran. Bangsa saya mah tuh lain tuh banyak bintang film siaran. Jawi alit. Jami alit atuh. Eta mah ai panelponkeun si Ambu. Cenah deket imahna kahuruan. Nah aku nolin ku Kang Ibing we cek. Di studio mah eueuh telepon. Cek ambu teh si Kang Ibing jadi judes ayeuna mah cenah. Keun bae atuh lah. Panelponkeun aing karunya bisi eta pangningalikeun ayeuna. Nya. Lain bohong ya teh bajaan deui wing tapi nya. Kang Ibing. Weh, Apa ieu mah saemer beak? nah sia teh kabina-bina teuing. Lain anu harita teh kuningan urang ku ieu. Wah dipake nemok. Oh iya man saemer. Dipake nemok. Nu si padana mah da dibikeunan cenah. Waduh lebih kena naon cik jelema pedit kitu lebih kena. Teu percaya Kang Dana mah poe hiji ge diwapkeun. Kenapa bisi lele para laeh deui bener. Nya ai panelponkeun ka si Amu ai Nya sakat. kahuruan teh di mana di si Amu jeung teu jauh ti si Amu teu gitu. Engke uing bajaannya bisi si Amu kabeulem. Sebut atuh heula nu geulis kitu ka urangna. Duh eta ieu kahuruan kieu mesti kali ngarepkeun nu geulis. Nya saklah ditelepon nya. Iya. Nya. Yuk. Ainun di ujung burung. Si teh sok bager ngirim lauk ke kabeuki urang lauk laleutik. Aduh, urang mah. Si Cetiti di mana tah si geulis teh hadir-hadir. Biasana aya kanu ngirim disebut teh. Da ieu budak Damas di dieu sugan barang kirim kabeh rarugul. Riget ka aingna ge. Sarua ye ge ranghap. Mun gua sentokeun. Cik atuh karirim we di dalam barjema teu mampu ye. Halo. Kang, Euy. ursaha cepet ambu. Coba pangetakeun deket si Amu cenah. Aya nu kahuruan deket si Amu tolong lah. Panelponkeun lamun eta bejaan Kang Ibing nya. Punten ye. Bade naroskeun. Hah? Lepet si anjing edan teh saged. Si Mary mah aya luput segede anjing edan teh segede kumaha luputna cenah. Nya atuh kun mah da luput gede meureunna teh jadi soal. Kacipta ari calengan warga wawak. Nya atuh. Dalam mun urangna dunyana segede-gede buta mah luput leutik beuneuan. Ya dah na telepon ambu dulu ya. Iya, tolong. Si bisi we sok inget ka kolot bisi kahuruan si Amu kabeulem mah kumaha atuh. Halo. Ibing mana mang? Sae, Dados kadilnya. sareng saya. Saha we teh kudu nyaho imah-imah urang. Harus sumun. Urang, telepon urang. Aduh punten tuh Pak Abli punten da teu terang atuh manawi teh sanes anu nuju mabok. Mabok urang. Sok mangga sae. Saya urang. Sumun mangga. Pengen nyungkeun lagu ya. Lagu-lagu aing. Make ngenta. Aduh Gusti. Nah, jeung pendengar teh hareureuy teh euy lah. Informasi Kan? kahuruan cenah kan? Lan, Informasi kahuruan ti padinya ti dapur kerap. cobi punten. Kayaknya. Naon hubungan sama laporan ke saya? Maksudnya laporan ke saya. Nah, efektif pemadam kebakaran. Nah, dikira lamun si Ibing di pejahan bakal pareum cenah. Nah, makanya sekali lagi hati-hati ya. Apalagi ini musim kemarau, jaga jangan sampai api. Bagi mereka yang suka merokok, saya bilang sudah siapkan sebelum Anda merokok, siapkan seember air di pinggir Anda. Begitu cekes, banyur karena sungut langsung. Namanya ada resep pisan. Pengaduan si Kusman aing mah telepon deubeuh cenah. Kunaon si Kusman? Tanya handphone aing
Berdering. Kurang panik hubungi saja Om Pusman langsung ke teleponnya berdering kabeh nya halus atuh tina naon hartina maneh jelema nu dipikanya aku masyarakat Pusman sabarakali geus tong ngomong ke geus maot da manehna atuh aing ngira aing ibing maot goblok-goblok si Pusman abikeun mah lah tangan siapkan lagu kabeki abinya kayak tenang heula da urang hayang ngadeikeun sora-sorangan atuh ulah batur wae nu nyanyi geuleuh urang mah. Oke para pendengar, sebelum saya ngomong saya ingin dengarkan juga suara saya sendiri, dan bagi mereka yang menyenangi suara saya ini selamat mendengarkan saya Kang Ibing di Radio Mara Banten. Karena kalau saya menyanyikan lagu ini mengingatkan saya yang rada pura suara saya waktu direkamnya. Waktu itu sedang pusing sih. Natali ya. Natali Natamang saya anu ngalewe ini dengan siapa nih? Dengan Lilis di Ciparai. Aduh, Ciparai tah ya si Nanang. Ciparainya di mana ini? ini di Andir pan harita Kang Ibing nuju ieu. Di mana Ciparainya? Fokus di Andir Andir di mana Nang? dekat Wirakarya, SMU Wirakarya. Anu jalan ke mana? Jalan ke itu ka Hah? Ti Kaum ka Kidul. Mohon Ya, geuning. Ya atuh da beun. Dan kali kudia. deket mana? SMA KP. Mohon. Ye. Nah, beki deket wae MU. Karya. Hah? SMU Wirakarya. SMU Wirakarya. Mohon. Harap rabi teh di Lemur Awi. Ini, Euy, eta tarucingan ya. naon? Kuda naon atuh bisa maju. Kuda naon teu bisa maju? Sampai pikiran. Harteuing atuh kunaon atuh? Alieur Kang Ibing ngakoinna sep. Naonnya Kang Ibing? Naon atuh sok atuh martosan? Aku Kang Ibing we heula. Ih, mana mah teh tarucingan koin CF. Kuda naon teu bisa maju nya eta kuda anu koinna CF. Aduh, sia teh. Tah ya teh anyar mana aduh. Kenaon mana ngandengikeun ya? Tadi dari baru lama tanu teh parayu ngagunuk. Tarucingan teh naon koin kuda naon teu bisa maju koin kuda nu koinna CF naon? Halo? Halo? Berjam wengi Kang Ibing. Wilujeng nih sareng saya. Kang Pak Iskandar. Pak Iskandar, naon Pak? Kauruan? Kang Pak Ibing. Ulan? Tarucingan. Mangga naon? Ram naon anu carang? Ram naon anu carang? Ram miping. Naon atuh? Halo Kang Ibing. Naon? Rambut Kang Ibing. Iya sareng saya. Sareng saya. Sareng saya. Kang Pak Iskandar. Oh, Ya Kang Ibing. Pak Iskandar teh jeung pais lauk sareng. Kang Ibing kadongeng deui Kang Ibing. Mangga. Kadongeng di negara anu pangantenan lah. Naon negro pangantenan naon kumaha atuh? Di heula tahun 70-an sok kadongeng gitu. Ya negro pangantenan kumaha atuh da teu pararuguh pisan. Ya Kang Ibing sih Kang ngewa pisan ka urang negro gitu heula di sok bus negro deui gitu. Nah, mohon. Mun gitu Kang Ibing. Mangga. Tatarucingan ya. Urang masuk hayang nyaho we. Aya jelema digegel anjing. Biasana pan ngajerit ieu ngaron ngabarak atak naon sababna. Begitu gawak ku anjing teh kalah. Lain cerik, lain sedih naon sababna, Buru? Begitu jelema digegel anjing lain ngajerit kalah ka ngabarak. Halo? Halo? Iya. Si cici budak mah hees gitu. Kang Ibing. Bulan. Ini lagi baca-baca kamus bahasa Sunda. Iya. Ini apa ada ini mana tadi? Apa? Ada mana? Udah ada orang yang ada arlinggis. Iya, eta buru itu. Hah? Ada tarucingan tadi. Ada ini cocok. Orang digigit anjing. Lain. Bukan orang digigit anjing biasanya menjerit, ini mah kalah tertawa. Kenapa? Gitu. Digigit anjing ketawa. Kenapa sebabnya? Dikala ketek meureun. Lain. Naon atuh? Anjing naompong. Barang gemawak tekal kahi. Da anjing naompong getek leur. Getekeun meureun. Aing mah. Gogokna kirang sek eta teh. Lain-lain kana sek wae ibu. Kumaha? Nah dikira bodor tuh serius. Kemana wae ibu? Kang Ibing. Bulan. Kang Ibing teh STBA-nya.
Sarjana tamat belegu ganger. Kamu ibu sia tolol belegu ganger. Bohong kita ibu heureuy. Aduh punten we ka ibu belegu. Punten Kang Ibing. Sami-sami ka ibu belegu ge punten. Waalaikumsalam. Kang Ibing sareng Ajeng. Ajeng. Oh. Aduh Ajeng ti mana wungkul Ajeng teh. Ya, tadi ge ngopikeun Kang Ibing. Nuhun Ajeng teh di mana? Di Surabaya? Ayo. Bulan? Di Margahayu Akang. Oh, di Margahayu Akang. Paling Margahayu Akangnya. Di Margahayu. Margahayu mohon. Ente tengah ngomohon. Margahayu mana itu? Margahayu Raya. Oh, Margahayu caket dirinya tuh. Mohon tetanggi. Mohon. Kang Ibing. Kulan. Siaran teh dinten naon wae? Siaran teh abdi Senin. Senin aya. Senin sareng Sabtu malam Minggu. Nah, ari ngarang ngadengekeun urang naon. Lah sakeun sia. Kang Ibing mau ditega. Aduh, tega mau pergi roti. Kang Ibing. Eta tarucingan deui. Cok, naon aya? Nya sok atuh pasihan. Cok. Nya sok ti Kang Jadi, Ibing. abdi nu masih tarucingna. Ya. Mangga lah tarucingan abdi mah gampil. Jadi buruhan mun ieu nya. Lamun katebaknya. Sok, aki-aki ragrag surak naon? Aki-aki ragrag. Surak. Naonnya? Nah, maka dipikiran aki-aki batur. Nah, gerak-gerak kumanehna. Nah, surak-surak panuliting manehna. Ibing. Kumaha eta tarucingan teh cenah mun itu para rugu kieu. Maka dipikiran aki-aki batur. Gerak-gerak kumanehna lain ku urang, surak panulit teuing teu ganggu urang. Nah, urang make kudu riweuh. Lamun aya mah hareup urang totong. Tuh mana aki-aki kitu mah di warung. Kang Ibing mah aneh. Cingan teh Ento, eta mah tarucing heureuy tapi aya tarucing anu nyaan. Naon atuh? Aya tarucing anu nyaan. Duh, tapi kumaha nya ieu tarucing. Sok atuh. Hideung leutik katincak naon? Nah, hideung naon? Hideung leutik terus katincak naon? Hideung leutik kacincak. Lah, seueur lah. Naon? Mau naon eta udah seueur pisan atuh. Bubuk areng ge bisa. Sireum. Teu sireum aya beureum. Sireum hideung. Mun hayang nu beureum. Orang-orang pak kuat-kuat anu hayang nu beureum sireum mah. Ibing mah. Aduh. Ibing ya. Cing Kang Ibing tarucingan ye. Sok atuh. Naon sababna bulan aya di langit? Nya lamun dihandap mah lain bulan atuh. Salah. Sabab lamun dihandap dicoba barudak. Barudak atau ninggalin herang-herang digulutuk-gulutuk. Matak bulan di langit. Sabab lamun dihandap eta bulan dicoba barudak pasti. Jangan salah kalau bulannya bulan sabit kumaha. Nah, teu naon ku budak mah dicarowo dianggap urut cangkang sabangka. Ada 100 Kang Ibing. Mangga 150 Kang Ibu lah. Bebas abdi mah. Lagu nanya Kang Ibing. Mangga. Kang Ibing yuk. Mangga. Aya tukang beca dititah narik. Dibayar 15 juta tapi mungeun tukang beca naon sababna. So, keingat eta lah. Bayar 15 juta tukang beca narik tapi mungeun nolak. Naon sababna? Tah. Halo? Ibing, Bulan. Ibing mah kan sering keliling dunia. Mohon. Hari Taj Mahal di mana? Bulan. Taj Mahal. Taj Mahal mah kalereun Taj murah. Oh. Nah, ini kan bingung pisan ibu teu nanyakeun Taj Mahal. Halo.